Dina raraga nguatkeun tali silaturahmi sarta ngaronjatkeun kualitas pendidikan agama, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, FKDT, Kecamatan Paseh parantos ngayakeun rapat kerja atawa raker di Pangandaran. Dina tanggal 24 nepi ka 25 Mei, kagiatan nu pinuh ku rasa kahadean ieu diluan ku para pangurus FKDT sapanjang Kecamatan Paseh, bareng jeung para kapala sakola diniyah takmiliyah. Raker ieu henteu ukur saukur ngararancang program, tapi langkung ti eta, janten wadah pikeun silih tuker pamanggih sarta pangalaman, ku tujuan nyetak generasi santri sarta sampiawati nu hentengan saukur pinuh ku elmu, tapi oge luhung akhlak jeung adabna. Salian ti eta, raker oge jadi ajang pikeun nyaluyukeun isi jeung misi pendidikan diniyah, supaya saluyu jeung kamekaran zaman, tapi tep nyangking nilai-nilai Islami nu mulia. Dina suasana nu sakitu akrabna, kagiatan ieu kacida dirasakeun mangpaatna ku sakumna pihak. Mugi ku ayana raker ieu, FKDT Paseh tiasa neraskeun perjuangan dina mapag masa depan pendidikan nu langkung hade jeung barokah. Alhamdulillah telah melaksanakan raker FKDT dan Kepala Diniyah Kecamatan Paseh yang dilaksanakan di Pangandaran pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2025. Dengan ini kami melaksanakan yaitu yang pertama untuk mempererat silaturahmi antara pengurus FKDT Kecamatan Paseh dengan para kepala dan guru diniyah Kecamatan Paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami jajaran pengurus FKDT Kecamatan Paseh sudah melaksanakan rakor yang bertempat di Hotel Serikosa Pangandaran. Di Pangandaran, Kang CS Dapur Hati ngawartakeun.